Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Alhamdulillahnya Neneng desa Sumping. Waduh, eta kaparigelanana Kang Ujang bikin ka. Wah, aduh. eta penca silat ari penca teh nya kitu teh ngajak silatna teh anu pabeulitna eta silat. Wilujeng geuna. Sak mohon. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring teneng oge anu gaduh UYS Channel Kang Ujang. Anu teh gaduh huntu. Oke, dengan dia nya alhamdulillah kasumpingan ieu pan. Kang Cece Sugandi. Alhamdulillah. Terus tiasa nyaosan ngaluuhan pangulem ti Alhamdulillah. UYS Channel 2. Maturkeun nuhun Kang Cece mohon. Dia teh anu mangkuk di perguruan pencaksilat Mustika Kusuma Harapan. Mohon. Baktos Kang Datuk. Kasupuan. Dia putra-putra. Mangga, Deneng. Atuh kumaha mah Kang Cece? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah nya dina dageti urang biasa. Tepang alhamdulillah sok sanos kamari mah Kang Ujang nyarios we ke ari Cece teh. Cece aya kene teh. Aya. Alhamdulillah aya tiasa tepang gitu nya. Aduh alhamdulillah tiasa lurumpaheun saur Kang Ujang. Sane serorong mehun. Lumpaheun. Dasar. Ieu mah urang kenal ke nyalira we atuh nya. Kumaha we kenal ke nyalira we. Pami teh mah ti paguron mana teh di mana ke sekretariat. Gitu. Mangga kitu Kang Cece. Lepangkeun kuring Cece Sugandi. Anu dinu pencak silat. Mustika Kusuma Harapan. Anu dipimpin ku Bapak Dadang sareng Bapak Eko. Baktos Kuliah di Babakan Jati. Babakan Jati teh di mana eta cenah daerah mana? Kira sono Binong Babakan Jati. Lajeng kegiatan sa di dinten lain kumaha? Alhamdulillah ayeuna ngeureuyeuh deui. Ngeureuyeuh deui nya. Mohon ngajar deui. Mohon Libur anu lami. Mohon. Ku masalah kolorna. Sanes corona. Si corona teh karunya mun Tapi itu teh kayaknya upami ku olahraga kieu mah pan urang teh kesehatan teh kajami. Keluar keringet, Keluar sehat. Imun teh nya imun. Nah gitu. Dan mangga lanjut kan. Eta kumaha kegiatan nuju kamar. Panaina ngawitan deui saurenya. Berarti kamari op sama sekali tanapi kumaha liren pisan. Liren pisan. Tanapi disip misalnya teh. Gitu teh kami aya latihan. Mohon, abatos ka murang kali. Mohon. Abatos ka kali. PKM teh. Dan menurut di pemerintah libur ikut aturan gitu ta. Ngikut kana segala rupiah aturan. Mohon. Upami henteu gitu da kumaha pan. Tapi eta teh aya hikmahna nya. Hikmahna teh sabaroski ayeuna anu nuju kasibukan urang teh. Boku kendaraan kunaon. Kan sawaktu eta mah polusi kendaraan oge rada liren. Ras lalu lalangna. Itu terus anu terus ngoporekeun, ngahilatkeun kana kebersihan tah, kana kebersihan. Insyaallah meureun ayeuna mah rada ka naon ka bimbing deui lah nya. Kaguar deui anu tos ieu teh. Alhamdulillah ayeuna ngawitan latihan deui di malam Salasa, malam Kamis, malam Minggon. Oh, wengi terus nya Wengi da kami siang pan sekolah. Eta Wih, naos. Sekolah silat. dipajang ngaosna leres. eta teh mangrupakeun nyeuseuk
pangaweruh materi pangarti lain sakadar kudu unggul aya didikan jasmani jeung rohani margi lamun teu kadidik ku eta ta eta mangga kana noman-noman Sunda khususna anu mika deudeu mika cinta kana seni urang seni Sunda pencaksilat sok sing saremangat Kakang Cece lalatianana kasadayana pupuhuna ti Kusuma Harapan Pusat aduh salam baktos ti abdi saparakanca sejaurana Cigonewahna kesepuhan Bapak Haji cabang katanya mohon tuh pan ari kitu oh tah eta teh maksudnya dina gerak seni mah kan aya nama geuning aya tematiknya mohon dana tematik biasa kolaborasi mau alur cerita sareng jaipong biasa sareng sirat kabur biasa anu diekeun ka urang kalina memang khusus seni eta nepi aya oge bela dirina misalnya kitu tapi aspek urang kali mah masihan teh seni penca ipinganana penca silatna mah enten penca penca budayana seni budaya senina waktu itu mah aya nganggo nu mete atuh nu makan dulu tenang baikung tuh kalau musik karena kantosna oge di mana aya kembang aya buah kan gitu kan janten aya isina nu disebat kembang teh anu aya ibing teh lajeng aya ijen atau napi disebat teh naon rampak kumbang ganda terus olahraga nanya separing teh aya kayak di kelas-kelas itu di tingkat-tingkat kumaha kayak ieu na tindirina aku hal sakitu nya alhamdulillah kapapayung agung urang oge boh anu ti dispordana lajeng ti kebudayaan dinas kebudayaan terus rojo bantos menyemangati keayaan seni urang ya ngaluhurkeun oge mari tos diizinkan lagi kegiatan-kegiatan seni ayeuna kan seperti anu namanya disebut tematik bagus eta teh sae naon kolaborasi sareng naon apresiasi silakan seni mah bari dikumaha-kumaha oge asal katampi ku pemirsa ngan peupeut teh tah oh nguningakeun tapi pencak ieu ieu jenengan aya hasanah musik Sunda teh geuningan oh salasna mah kan ayeuna ku zaman ayeuna ibingan san ieu kan kapungkur mah ibing pareret tepak dua mohon tepak tilu padungdung ayeuna mah kan aduh ayeuna alhamdulillah seueur alhamdulillah ayeuna aya kitu variasi variasi majeng terus oge di musik oge ayeuna aya dibantos deui aya saron borna tapi tetap teu ngahilangkeun jangan menghilangkan seni tradisinya tradisi anu dulu kumaha nu seni pencak najisnya teh ieu kan ku sepuh teh ada sae aya mah pusaka kaluhurnya nuhun da pertamana kan warisan margi gitu tah mata ayeuna nuju musim ieu konkurus atau napi festival pasang diri sok sing garariat sing naon saru banget deh kana latihan sarumpingan ka pelatih-pelatihna sewang-sewangan anu aya di paguron Mustika Kusuma Harapan oge di Nusa Dayana sangka naon urang teh lestari betul-betul lestari nah jadi teh eta pan peupeujeuh teh anu teu oleh-oleh teh dina mayunan festival di mana aya anu jadi pinunjul ulah dugikeun ka tepak dada sakitu we pon kitu deui ieu anu teh acan kekengingan hasil ulah sing lapang dada manggi aya kieu eta nuju proses saha nu ningat nya teh nya payunanya anu tos pinunjul lampung majeng anu teh acan janten pinunjul terasa eta cabukan kangge diri sewan-sewannya jantan motivasinya jantan penyemangat gitu ulah
semangat. Nah kaitan sarang eta anu di Mustika Kusuma Harapan kumaha. Nah jantan aya ekstra latihanana misalnya gitu. Mohon itu kalerasan murang kali teh. Alhamdulillah semangat. Biasanya bisa dina samping teh 3 kali. Walaupun di lapang aya hujan gerimis mah semangat. Eta. Semangat hujan ku yo semangat alhamdulillah murang kali teh. Tidak sehat. Asik. Ulah dugikeun ka nguyuh, ulah dugikeun ka nah eta kesemangatan eta urang perlihatkan lah. Berkarya di sagedengan eta berkarya terus. Berkarya. Margi pangsaeseuna jalmi lamun urang menyemangati untuk berkarya. Berkarya anu pinuji. Anu pinuku pujian ti urang-urang kabeh. Terus mainan eta oge teu hilap kade kerja samina pengen antawis orang tua na ya orang tua mah duh kadang-kadang paling ya kadangnya orang dibaginya paling komunikasi aya yo semangatnya saya pangrojongna nah kita sunat kira ngedukungnya cule kayaknya kan teteh nitip bisa ketos jadi cucu anak abdi mah nya murang kali semangat alhamdulillah itu aya jiwa sami sareng motivasi ieu na tinggal ngerojong Dah kepada sepona kade paparinkeun kasumangetan kana sagala rupi naon-naon teh supados kana engke teh kana kasamakatan kana negatif bahaya kan nya beda kana kanu positif jantan pangrojong pangrojong anu diperlogikeun ya salah sabiasa ku ayana kegiatannya kan mencegah kan kali kita mah jantan kahilapkeun bade positif teh anu kegiatan latihan ka dieu hilap we kan lulus jantan khusus aya jadwal memang panginten jantan rutinitas kan ayeuna reguler teh ayeuna sakola saeukeun jama terus datang ke aya ngaos sewinos sampai aya latihan sadayana memang kedah sareng dibarengi dibareng berbarengannya itu waktu pas abdi na ngaos kan abdi teh biasa jadi kita kuit ngaos kade komo urang mah kasep geulis bageun urang Bandung namina urang Bandung teh Bandung Banda Induk nah Banda Induk teh diantawisna nya ieu seni karuhun urang seni nenek moyang urang sebenarnya ulah dugikeun ka para runung teu puguh benung naon rupa hal seni budaya nu teu manfaatna seperti silat pencak silat silaturahmi benung aya tinu usia aya benungannya Bandungan tuh Bandungan jadi saudara kedah Bandungan nah kita sae nah ieu teh kumaha aya Bandungan aya bendungan tulah hilatnya aya Solo aya namanya pasangan pertama Bandungan segala rupi kesalahan Bandungan bacaeun segala rupi eta teh kade nah gitu ayat yang tidak tertulis itu bagus kan mau ujug-ujug dol kitu panginten mau ujug-ujug lepat eta mah laras gitunya terus pasang Bandungan Bandungannya di sekitar teh gitu ya sekitar bisa mangalah sing nanjeur pidoana eta moto-moto Siliwangi teh jeung papada urang deui perguruan saseni urang sing leres-leres silih asa silih asi silih asuna silih pajengkeunana sangka naon majeng insyaallah lah mudah-mudahan engke turis-turis mancanagara bari paos amin terus turis domestik siga nya domestik teh barang deui ya lipstik tah insyaallah sarumping ke urang wah jadi urang teh ulah we boga naon tapi nepikeun ka kosong ge aya disebut aya disebut aya ditanyakeun tah wes pek sering bukakeun ulah ieu tah kieu Bang Se
Orang sabadana ke lalasona di ditu. Hoyong kau ninga ke dede ge ye kade ye. Kata dede sasa ye. Hoyong ninga anu tadi disebutkeun teh dina tetekon aya tepak 3 lajeng parered tepak 2. Urang sementawis urang lalasona lah sakedap. Antos para wargi sakedap deui urang tepang deui.